wargi-wargi sadayana nyungkeun di like, di komen, di subscribe kanggo Kampung Cindog. Atur nuhun satu acana. Kampung Cindog. Kampung Cindog mantap. Kampung Cindog Mantap. Kampung Cindog mantap. Dipikir-pikir nagih ke Kampung Cindog tara hasil sekali-kali gitu dah yang refreshing. Halus ya euy. Enak kieu nya. Cocok ya sigana jang tanggulinan mah ya. Bisa jadi duit ya. Pasti loba nu datang ya lamun ku urang dipromosikeun. Saha nu bogana ieu nya nu pengelolana. Bae dicampurkeun. Halus kieu euy. Benernya ieu Majalengka bukan nu alus kieu. Aing mah karek nempo ieu. Majalengka aya nu leuwih alus cici endognya. Aing mah kamu di Kampung Cindog juga kieu teh nya. Rada kaotakan ieu. Kumaha cios bade angkat TKW teh? Teuing ieu teh bingung abdi teh mah. Pada rusing ibu. Ece, piraku genep. Aduh abi oge gaduh 5 menit asal lieur. Kumaha atuh panginten janten bingung enak teh pangintennya. Terus atuh ai kitu mah karunya murang kali ditanturkeun tebih-tebih mah. Mending ulah kios wae angkat janten TKW teh. Kumaha mun ngiringan sareng abi wae ngiringan program usaha BUMDes? Usaha naon wae jeung ke modal mah dipasang di desa. Ke bade icalan gorengan, bade icalan kana minuman, kana naon we nasi goreng nu kartu biasa ke dipasihan tempatna hiji-hiji kantun sewa per bulan we sabaraha daripada angkat tebih-tebih karunya murang kali. Oh, muhun atuh kita mah namun kitu mah abi bade ngiringan pada bikin kamu. Muhun atuh ce pami kitu mah pami siap leres bade usaha di dieu wae mah mendingan kayak ku abi datangkeun we ka orang desa. Dina siap by the way kita kesana aja yuk hareudang. Di situ mah. Capek ya. Sugan we ya inspektor ka dieu pengelola ieu asa geus kesel nungguanana. Kira ada datangna ieu inspektor ka dieu. Oh,
eta mah asal teh sok minta cai herang. Atuh aya di dieu nya. Ingat aya mah ingat. Hei, ka dieu keur naon? Mami kokoy, kebeneran meni haus mami urang jubuhan cai, ke refreshing itu uin teh. Ieu keur kabita tuduhan ku ieu ningalian ieu yang supaya maju teh ieu alus soalna mah ieu yang kaharepna. Kumaha tah kira-kirana? Abi teh kekararsel mami. Bieu teh geus di kampung Cinong teh hasil we daena Geus panguruskeun teh nu kitu ayeuna mah geus ayeuna mah perubahan ieu suganti dia hasil. Ayeuna mah bantuan we neangan investor jang di dieu tah urang neangan lahan. Gitu meureunan. Kan ieu urang keur neangan pengelolana di mana nya? Aya apa? Itu si aya jelema teh disaung. Sabarkeun yuk itu. Mami Tuh, nu baju hideung. heeh. Yuk buru-buru sabarkeun. Tanyakeun hayu tanyakeun. Sampurasun. Assalamualaikum. Sampai sehat. Aduh. Aya abah di dieu nya. Alhamdulillah. Nepangkeun abah di kampung Cinong. Oh, Jadi refreshing. gitu. Bade aya naon gitu. Sarang Ieu Bubah, aya abdi teh ngalangkung. Kitu ningali di dieu asa meuni endah di Majalengka aya anu kieu nya. alhamdulillah. Ke aya naroskeun manawi kuningan. Ari anu pengelola ieu saha? Upami di percanten mah ya teh abah pisan anu ngelola di dieu teh gitu. Nah eta mah nya teh nata ciperusan sa rekan-rekan sadaya di dieu. Nuhun. Kareresan pisan atunya. Abdi teh bubuhan keur mirarian ieu teh. Pengelolana kareresan tepang sareng abah. Sareng pengelolana pisan nya abah teh di dieu. Alhamdulillah. Ai kinten-kintenna tos sabaraha taun abah? Aduh nah kaleresan pisan ieu abdi teh keur teu gaduh artos aya investor dongkap. Mudah-mudahan bae masihan artos ka abdi. Ieu abah teh lamun dibeberesnya dipasihan deui naon kanggo barudak geuningan. Anu aru jeramnya geus aya tempatna. Ayun-ayunan. Nuhun. Eta tindeunkeun sabaraha bah eta na ieu na Ya biayana modalna modal. Ari eta mah nya kuami diageun ageun tangkos ageun. Eta mah kamakuan ti sareng masihan. Nah, kuami abah udah nargetkeun mah cikuliosanya. Anu tanya kapean 20-an berarti mah Juta ungkapnya. Nah, insyaallah bapak bade ditata deui. mohon. Dirapi. Tiga nama nih. Aya nu nya aya mah kieu wae ka abdi uih di ka dieu tos kantor namanya ku abdi disayagikeun aya biaya teh abdi nyepeng 150. Nah, urang diberesan ieu nya gitu. Ya kumpulkeun we anu rekan-rekan abahnya di dieu urang ngariung nya mohon. Hasil musyawarah. Nah, itu mohon saya mohon. Abdi teh di kampung Cindog teh hoyong mirarian anu sapertos kieu. Kanggo ngamajenkeun Kabupaten Majalengka nya eta kabupaten urang tercinta geuningan nya. Amin alhamdulillah nya abah mah tangkos oh jong kumargi urang Mohon. ngajengkeun makhluk dayeuh cikuliusan Majalengka mah eta mah kedah. Wajibnya mohon. Kita seueur dibantu. Nyakeun ari eta mah lah urang tanya biaya teh saya. Kung abdi teh kieu nyuhunkeun deuk dukunganana piluana ti abah. Abdi teh bade nyalonkeun lurah di kampung Cindog nya. Mohon kitu wae nyuhun piluana. Insyaallah didoakeun pisan ari abah mah respon bae Mohon. bade kieu. Atur nuhun abah. Tangkos komo ayeuna cikuliusan tos aya di ini ti peribahasana eta mah gitulah nya tangkos ku abdi ge tangkos dikerahkeun eta mah. Ade tong hilap. Candak sadayana supaya Insyaallah. ngadukung ieu mami. Amin eta mah 100% good. Good nya. Amin. Mohon. Yang tos satu alhamdulillahnya hatur nuhun. Abdi Abdi bade permios. Mohon. Mohon. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Sampurasun. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya cikuliusan aya investor datang cikuliusan anu ngirim duit mah aduh bingung budak sukan bisa ngaliwat kitu carana mah alhamdulillah ya bagja cikuliusan sa naos teu satu acana oge urang aya bagja teh baulak lah
ya urang sabulan maneh teu boga jeung balik gas-gas acan. Nya kumaha? Pantai je tunggu beko teh. Oh, kitu nya kumaha atuh ieu? Hujan bae. Nya heuh, nya kumaha Abah aya urang ka pasar teu boga duit. Yang ngajual entok buah naon Oh, atuh. Boh kumaha bae carana ngajual beas buah naon. Oh, kitu nya. Duh, Kumaha jejeunna bae. Komo eta budak neracet kitu kitu urang. nya mohon budak hayang jajan duit teu boga ieu teh. Yang geus budakna cekek bae ripuh-ripuh teuing mah. Ai si Abah nya karunya pan budak urang eta teh Abah. Ai sok kieu bae ai jejo usaha teh. Kumaha nya Abah urang teh keur sakieu aya namanya Abah. Sing salabar bae da usum sakieu sugan jeje ka majuna mah. Abah aya gaji si Abah teh nya kumaha atuh ayeuna teh? Paling gaji hansip teh sabaraha teh artana teh. Kapake bae ku artana teh da itu teh arta teh butuh bae duit. Urang jeung pentingna teh. Urang nya kumaha hirup urang kieu atuh Abah? Nya urang mah pokona menyangi jemah lah ka tetangga bae kumaha. Kuku meuning teu dibere ku tetangga teh Abah ngejam duit teh. Engke kadulur uing da pokona mah. Sugan bager. Nya Dibere sakitu-sakieu mah sing sabar bae urang. nya amin lah. Kumaha-kumahana teh. Cigana si Kosim itu teh. Oh Kosim euy yang awewe nya. Bener tuh. Nya. Tinggal itu geura. Nya kapanggih deui bae. Aduh. Tiba eta ngaganggu Ya bae. ieu teh pamajikan tah lain karang wing teh apal euy. Ya, cium-ciuman nah ngaganggu bae. Pan urang teh kudu apal heula, kenalkeun itu teh saha. Itu urang teh babaturan, wing maduda. Pan ieu teh ka pasar. Tuh nya. Iya tah. Benar, jujur. Ya. Ngalaban motor, nangan ojek, kapangi kusim kuring. Ayo sareng bae dol kitu. Oh iya bener. Jadi itu teh pamajikan. Erek dikawin ke Oh, Bartok. Bang Abdul sanes kitu daripada urang jalan kaki tak aya si Abah bener, kitu nu ngajajabna. Bisa tiai jeung kabogoh malin. Ya bener Oh, kitu. bener. Ya. Ih mana kitu naon? Tenang bae atuh. Ayo jangan udah garam-garam mah. Tanya tah. Naonan? Tarima bae. Naonan atuh? Yang meuli udutan. Tuh. Embung itu apaleun nu kitu ge embungeun. Pan engke di kitu deui. Ditambah deui 2. Engke di ditu di pos tepungna. Iya, pokokna mah sip nya. Jadi jang sorangan bae tah mah engke ieu mah. Ya tah itu teh nya. Teh jang bayar rokok cenah utang rokok ieu teh. Masuk itu. Nya. Kada ulah pupuli Ya ka moal batur aya nya. namanya gitu. Pada wae ece mah kabogona pan kudu apalin. Nya mohon. Lain ngawipirang lain kadenya lain. Coba bima bobogohana geus 2 tahun Ulah lila. bisa beja ka Kanyahoan batur deui. nya. Wah, Ulah wah. bebeja. Ini anu penting mah Aman deui. aman. Jadi urang teh kudu hansip nu jujur. Jujur. Karep teh bohong tukangan malin. Wah, kitu lah urang. Hansip Sip bae. geus aya nama wing rek uruskeun gaji. Kamari ditang eueuh. Tah wing teh tas Cipalurah. Cipalurah teh tungguan bae cenah gaji mah asal engke gua jadi bobotoh itu rek nyalonkeun pan jadi ku ting lurah eta teh. Eta sabaraha gaji urang teh kana teh ditu teh. Ya, naik sakieu paling ge jadi 4 lah. Pan boga pamajikan ieu. Yang geus Mau gampang cukup engke. pan. Pan dicuang disogok deui. Pak RT na Jabat jang urang mantuan ka Pak RT. Jabat jang gitu. jang kawinan urang. Yang geus tenang. Sakieu mah duh. Oke.
Ya biasa nuju Masya Allah. calik. Nuju calik. Mendingan kita aya acara naon Oh ya? ya biasa kieu eta jeung si Abah. Coba ulah grogi. Aduh. Aduh, ulah grogi Kalau kitu kerek atuh, Bah. pindah, Bah. Ulah Nah, grogi kena ieu mah kitu ibu atuh, camat Bah. mada moana naon. Ah, si mama. Ya. Oh, panik isin urang teh. Nuju naraon ieu teh? Biasa ieu teh nuju kempelan, nuju arisan. Kunaon Abah atuh ngadeg-deg kitu? Antos kita aduh yang geus kasih rek kumaha. Itu mah tulungan. camat geus. Tulungan Bang Dudung, tulungan. Pinjam ka ibu camat ke kitu mah. Ajang kawinan, Bah. Atuh cieu marangannya, Bah. Abi Oh, bade iya, lajeng heula aya periode. Mohon, mangga. Mangga. Biar ada ya. Isinan di mah. Mohon, mangga. Nah, Abah atuh ibu camat buat ngelepor kitu. Isin da geulis. Ya ulah sok kitu teh itu teh kabogo tuh teh teh Satya eta teh geus 2 tahun mah nyerek neangan di nu geulis Pada ieu teh hamil ngan tadi kawin. sok belak-belakan teh nya cenah lah tapi sok Isin atuh belak-belakan Abah tuh nya sepulang nyarios kitu. aing mah Pan Pak RT panen ieu tah uang ieu deui ieu dok ayo ya geus kitu istilah buru aing mah rudet yang nu kieu mah lah buru Lantas atuh ya aya nama urang rek kuy datos gurit ongkohnya. nya mangga. Mohon itu budak da can dibere dahar. Deui aduh. Da urang eta cai. Mohon mangga atuh nya Kakak. Yes, si Eha teh bogohon nemen nama. Wah, iya berarti ya, saya datang tadi teh erek yang untuk masalah pemilihan ulah teh ya, mah ieu urang teh lurah di kampung Cendong. nya ieu Itu nyalonkeun deui. bisa gua teh nyalonkeun deui lah teh sugan we ieu Keheula nyalonkeun teh aya duit teh sia. Henteu. eta makanya urang teh makanya lieur sugan we Pak teh boga bolongan gitu teh. Setik-setikkeun mah Anu kieu ti lurah. Pesen ti Abah mah kieu, lamun ti lurah rek nyalonkeun deui. Sabab ayeuna mah teu bisa gratis. Nyalonkeun lurah boro lurah RT ge ayeuna mah kudu aya jalan mere jajan warga. berarti Komo ieu lurah kuwuna desa atau kuwuna kelurahan. Tah aing ceuk Abah mah kumaha lamun imah jual. Soalna kieu palurah, lurah. Aya nu nabung ka Abah, nanyakeun imah. Anu dijual. Nah, geus tawarkeun bae ku palurah. Imah teh itu kilurah. Ceuk Abah mah geus jual bae imah, jangan modal ke pencalonan lurah. Ayeuna ka dieu nyuk nama. Tuh diomongkeun teh. Waalaikumsalam. Orang hapura ieu, baralah ieu hapura. Tuh alhamdulillah ieu anu cageuskeun teh. Anu paling ngalian ningalian bumi badan kayak oke kayak sakedap heula Abah ini wasta satami wasta nang alima kali abdi rumah lima dah oh di Mang Dadang panggeun ayo palurah ieu no ieu saur saha terang dunia apa ieu ayo apa ayo ngawa esdap ambeh langkung enak iya ngawangkungna Nyai, nyai. oh eta Ya tamu nyai. tadi uing mah di dieu dibere cai hanteu Nyai, kan ieu cai. Cai nyai. Tuh Abah tanya putra Abah ye. Cici kali ini na. Cici kali. jangan mangga Nyai aku cai nu kieu mah nu tiis bae nyai. Nu tiis bae geus panas. Sok dicician ya. Alhamdulillah tah. Alhamdulillah kosong nih cerita teh. Canda lo ge.
Nyata kok sekarang bisaan baik. Maklum kuper tara kemana-mana. Soalnya di kerem baik. Saya gitu. Di kerem baik Italia baik di kamar udah kemana-mana. Itu udah yang biasa luar ibaratnya dari abah teh abah mau haus gitu. Jadi rumah belum tajam gaduh. Iya non ini masakan ini. Alhamdulillah. Tak itu. Tak itu putra abah. Si Denok. Nyai si Denok. Ini nih dia cari tidak sampai terkurung batokon. Pe aja ku abah dari kerem bae, sok di kerem bae di kamar udah ka mana-mana udah. Abah tuh setia geulis teh. Can aya nu gaduh teh. Hanya itu kernean mah apa gitu kan tapi abah mah palpa wae nya jang udah bapak. Abah jadi tampil saya. Heula tuh itu cicing heula. Ngobrol ge can beres. Soalna sina paurah heula can eueuh tina tadi sok eueuh paurah mangga. Aduh, alhamdulillah. Nang cair tadi PRT tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga sok eta mah. Oh mangga. Nyai pada eueuh. Oh ya tajamnya itu ya dulu ya. Mana ada tamu banyak gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan dia tuh. Aduh alhamdulillah. Alhamdulillah lagi. Sok hadir. Enggak kelebat. Betul. Aduh, ya sih tamu. Aduh. Alhamdulillah. Ya kilanang ya mending gimana amplop. Kilanang. Duh. Kilanang. Pasti anaknya. Geus sih dia ngobrol. Ngopi kayak gitu. Saya teu bisa ngomong kita teh. Anu kateuy di bubudah kita teh lagrak di sumur nanti jero jadi diangkat teh gituan tak bisa ngomong. Alhamdulillah hirup kene. Eta sumur jerona 60 meter. Sumuhan hirup. Anak Jawara. Ngan air teh timpian tuh paurah ieu teh budak teh. Ya apa teh kumaha ieu bae di masalah rumah teh. Sok lah kajian urang dijual tah. Nya. Aya ieu pada meserna sok akun kumaha. Sok. Ya sama Oh, Heula nikahan teh. Itu bebeja dulu deh, jadi kita ngawalkeun ka uing, tapi kita wasin ke sorangan deh, ayo kurang. Kemarin dia pada lapisan ngabarin hanceul, lakukan hanceul. Nuturkeun bae karunya. Jeung layu hiji punya penting mah. Layurin. Nya ulah Bagian. sama di Dan naon teh? Beja aja dong. Iya, teh cair. Moal minum. Bapak ke mual Lagi berduaan ya. duaan mah ini apa ada cek itu. Kita mesti kada tamu banget. Nah, eta masalah ayeuna warung sabaraha da betul. Kayak ada euy masalah rumah teh. Kaluan. Hmm. Ya, nanti tinggal ieu lah. Sok mangga eta mah nanti dia meureun Kayak masalah lawas baik. Kalau cocok tinggal harga tinggal. Ya, itu si murah ayo jam bandingan aja lah kita kita nak. Ayo wakasna gitu. yang pada ayeuna mangga pada ke bulan kayaknya mangga eta Ayo, jangan dari kok. Ayo, naik dewe. Tadi depan itu posim, nyaritakeun rek palurah rek nyalurkeun deui. Ya, terus manehna nanyakeun gaji di naik moal. Panjang kawinan cenah tadi teh. Oh, teh itu deh kumaha kan. Jadi Satu. diblokkeun itu kayak 1 tahun cenah panjang kawinan gitu. Mau main lima wae itu. Ayo nambah gaji, ayo dipapake di kumaha. Mah orang tidak butuh atau kayak apa harus bayar bisa jual 5 Betul, ini buat teh lagi mah geus mameng
ieu teh urang langsung rebut. Nah, apa urang mah kitu mah sepohoan. Ingatan tadi orang sepuruan masakan ngomong. Jadi dua ya Sangkan semua mungkin orang jadi kan nama imam lah. Kapan nanti orang nyalonkan modal ke jeung geus pokona mah. Tenang lah. Bayar. Lurah lamun geus kuku mangwawan dari warga Cindok makan jajan. Sak kang dadang. Pohoan geus kolot kang dadang. Jadi sponsor. Ieu eksis deu. Digana sol gagah. Anu kieu tah jadi sponsor mah. Mantap jadi sponsor. Riweuh geus budak oge riweuh. Hiji-hiji lain saya ngahelang batur. Nah, kirana menjadikeun adudan. potongnya si dudung ongkosnya sip Apa mah ulah menjadikeun sponsor. Apa-apa rek ngadoakeun bae cicing di belakang layar ngadoa. Itu entah ieu geus mang dadan bae jadikeun. Tak jual mata dan biaya nyalonkeun kare. Itu mengajual gimana saya di mana Terus di pos kami heuh di makam heuh eta mah karep kumaha da jiwa sorangan. Teu eueuh keluarga ieu, pabajikan teh geus di makam eta mah karena. Erek di pos kami, pos hansip. Kumaha kilurah we eta. kita jadi bulan di balik Nah, ya jupul kada mah mari nanya. udah lah itu mah Yo, anak apa kade jadi kenaon pemilihan udah belawak jadi kayak abong kene darurat nya harus misalkan nama wayahnya yuk urang ngajual imah terus menangkeun urang jadi urang di dieu teh ameh nah siap menang taman dadan wayahna dukung ieu lurah menang teu nama urangna nu penting berjuang ajakan ieu si nembok kade anak apa abeh teu kuliah kokeun nya teh siap euy ya ieu mah erek bener kawin masal jeung si itu Kosim si kawinan deui kawinan geus mah ieu geus sama dengan kene bang moy mah lah ngilu deh aku ditari jangan apa dan kurang kumaha duan teh ayo endang buru jang poe mah salam nya pokok wah assalamualaikum mah salam aku di lapar nyai abah ieu nya eueuh tamu teh ngomong wae teh jeung kieu karena beuteung nyamuk dan ieu nguseup di balongnya Nyamuk abah teh aya biasa oge. nganjukeun lah nganjuk museup lah sok ngasuknya ya teh nganjuk museup aduh ai geus teu beas-beas wong edan jelema samsa teh kieu tah Thank you.